poe ka poe, bulan ka bulan, tahun ka tahun, angger we kieu aing here. Paling yang usaha sagala ku aing geus di alaman ti mimiti dagang jengkol, dagang peuteui, dagang leunca, dagang sagala rupa angger we kieu. Tapi kawaya kieu. Ieu teh pamilikna aing teh ieu. Kumaha teh nya geus kieu. Tapi aing mau di pikiran mah ieu teh. Malah tetep aing kudu tegar, suatu saat pasti aya jalan. Duh, anjing daya ajiong kamu teuing ku aing diteteangan di mana eueuh. Gawe keun aing jelema teh dibutuhkeun eueuh, itu dibutuhkeun aya. Kunyuk teh aing supaya aya wae hirupna teh. Pusingkeun. Itu dulu kunjal mana tuh? Kunjal. Ku aing diteteangan. Nyumput juga kuul. Aisyah geus ti mana kunyuk? Tes di mana ya aing teh neneangan geus ka imah aing teh nya. Eueuh. Aing teh berita penting. Berita penting nahaon kunyuk sialah tara aya solusi jeung maneh mah. Ya apal si Mod. Apal si Mod kumaha kitu si Mod? Si Mod kamari cair 700 juta tina slot. Anjing. Ih, Kitu patut sorangan mah. Teu kabita aing nu kitu mah. teka bita. Nah, teka bita ya. Tinggal lihatun uing tuh. Eta maneh irama euna eta. Ya, tuh. Bener eta teh. Aya eta tinggal itu duitnya tuh. Tuh. Tuh nambahan tuh. Da aing tuh da kumaha euy aing. Tuh nambahan deui. Matak sangsara nu kitu teh Sep euy. Pantak sangsara kumaha tuh aing ge menang tah. Si Mod ge menang. Tuh nu aing ge naik. Piraku teka bita. Oh kitu Sep. Itu tuh. Sumpah duitna. Duh aing boga duit 100.000 na ieu teh ya. Ajaran atuh kalkulasikeun. Dina dana bisa. Bisa sok. Erek. Ya, ngajaran gitu nya. Ajaran atuh. Piraku erek nu uing. HP we alus. Tuh nu aing HP mah alus aing teh kamari pan ladang ieu dagang cenah aing geus dagang jengkol, dagang peuteui. Kahayang atuh. Pan eueuh beak deui. Tah aneh kaciritina beungeutna. Kunyuk cenah ya tuh sok pangdaftarkeun aing tah. Jiwang sengklek itu eta na ID-na tah yang apal aing. Heeh. Mujur geura. Tah ieu geus hade tah. Heeh. Tah geus aya. Geus diasupkeun ieu depona. Geus teh dengan duit nang aya sabaratus. Panan 100.000 cek aing teh sia mah nu sawarena mah eta mah nu batur. Pan heuh tah geus ngan. Kade aing ingetan ya. Kade naon carinya mah tak rungkatnya sia mah ya. Lain, ngan lamun geus dibere menang sekali geus. Aing ge geus ieu geus mah eta deui tuh udah geus menang aing mah. Erek Kade didengekeun. dah, nu didengekeun ayeuna hungkul ke mah nyawa teuing. Dira aing main aya. Ngasok ayeuna tuh, aing didempo di dieu. Aing aya maneh mah balik aing mah ke bae lah. Jeh, si anjing. Juga maneh mah ka mana ayeuna? Aing kasih Mod bentar duit. Ujung atuh, balik cairkeun eta. Erek dong. Nuhun ah. Awas cek aing bongkar. Heeh. Nah, kitu nya si kunyuk Josep ngabejaan teh teh. Tapi peda beja batur mah lobana anu rungkat ieu teh. Tapi lah lebih baik aku mencoba ieu mah. Nah, ini tuganan we atuh. Berduit 100 na teh jadi naon aing. Kakek Zeus. Ku aing rek ngajaran euy. Tet. Alus anjir. Bener ieu Mas Yosep euy. Ku aing gedean betna. Acing, Maxwin. Ieu mah euy. Kudu buru-buru cairkeun ieu mah. Si Yosep bener ngan aing moal ibur ka si Yosep we. Sok minta jatah si kunyuk mah. Aing di teu makasih Yosep, sia Yosep kunyuk. Cing. Kamana sih? Oh, gitu lila pisan teh datang-datang. Aing geus gergeteun aing moal motor. Gila aing teh. Aing geus cekrem kieu. Cing, si Yosep pas panggil jeung aing gitu. Anjing sudah si jiwa gagah gitu. Atuh heueuh cak aing teh.
Ah, si Ogi juga nu datang. Wih, heueuy. Ah. Hop 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 hop, hop. Ah. Wow. Nah, ieu motor ya. Motor atuh. Mulus coba tuh motorna ge. Ge, Weh, ieu pasaran sabaraha ieu motor? ieu teh baiklah 7. 7 juta. Heeh, udah mulus keneh motorna ge. Ih, heueuh nama mulus. Halus keneh tuh. Karerang keneh ieu mah. Yo. Geus aing moal loba nawar lah, mumpung aing keur boga duit ya. Jadikeun we ieu ku aing ek di duitan 6 juta. Tuh genep mah ke urang neuhan pisan euy, pernah tuh mulus keneh motorna tuh. Skop lah 7. Aneh aing mah. Geus kieu bae ye. Ngarah terehna dari urang mah mulila-lila sih aing keur 1000 kieu. Geus ye 6 juta ku urang di kesan. Ayeuna Aing teh motor teh halus keneh itu euy ngan. ai alusna mah alus, geus kapake ku urang ge nan ieu teh si motor teh geus lah mulus. Aing moal loba ieuna kurang tah. Nu meuli nu kitu teh hese sama aing mah geus teu mikiran ayeuna. Nama Ban gundul itu aing geus moal dibaca ngan ayeuna urang boga duit 6 juta ku aing di duitan ieu 6 juta. geus bae lah. Kitu atuh. Batis etiknya bae. Ngan sebelahan euy ieu teh. Da lamun lain sabelahan mah aing ge moal bet nawar sakitu atuh bango. Tenan rada ieu we. Ya ge. Nah, Nomor rekening maneh? Nu kamari lain. heeh. Aya Ya. tah. Aya aya keneh. Da ku aing dikirimkeun 6 juta tah. Tah eta. Tah. Heeh. Nya, terus kakirim tah. Eta mana? STN kana? STN kana ieu ya. Tuh. Barang malus kana mulus teh ya STN kana. Lah aing percaya ka maneh mah. Barang halus keneh tah. Kuncina? Tah kuncina apa? Heeh. Maneh ka maneh? Hah? Kurang biasa nginter deh. Ya, Nuhun. boyana aing moal nganterkeun leumpang we. Da aya nu nungguan ieu kan. Heeh, aing aya keperluan deui. Biasa per 1000 aing. Si awet teh motorna. Nyaho atuh jeung jalmana kitu sia teh. Ah, Naon? zaman mah kuku. Ya, jangan naon awet motor naon ku jalmana ge kudu awet. Motor mah loba di pabrik sia teh. Di dealer jalmana hese. Aing ngerik pamer ka sia lah. Iya STN kana geus aya. Aing ka si Yosep aing gergeteun euy. Buru-buru aing ah. Cing. Si Yosep pasti kageteun guru. Cenah si jiwangnya gagah, camata hidung, celana cut berai, LP style anjing. Ya kumaha aing parkir nah hese euy. Tapi si Ogi sakituna mah barang mulus euy ka aing mah. Terombeng-rombeng teh sakieu mah. Kieu ya harus pamer teh. Aing si Jiwong kemana ya? Aing sabaraha poe teh manggihan si Jiwong ieu teh. Aing haja di teangan mah eueuh. Bonyok. Ye. Ih, anjing si eta. Ngadadak beungarnya nih ya. Anjing kacapanon hidung. Celana cut bray. Cing motor anyar. Anjing sepatu lope-lope. Bener ya? Anu cek sorangan teh eta bener aing mah sep euy. Aing bisa kebeli motor. Celana. Keren aing ya. Keren euy. Nah eta nu maneh mangger keneh nu kamari bajuna teu disalin. Salin atuh anjing ada di poe heula di seuseuk kunyuk Cek aing ieu aing ngadepusing badag sia mah. Jika anjing. Da aya aing mah tara pohara. Yang penting menang, dimenang jang ngopi aing mah. aing sebenarnya teu tega ku maneh aing teh sep euy. Kan Naon? aing dibikeun ka maneh teh duitna geus eueuh ku aing dipake beuli reukeun. Sia mah teh aneh. Unggal ge, giliran aing menta mah eueuh cenah. Geus kieu we ya sep nya. Urang ayeuna erek ngadepo deui. Terus? Engke tah ku aing dibere bagian. Ya, aing mah ngabejaannya. Salah kababaturan aing mah ngabejaan.
ulah sok leuwih ulah sok kaleuwih ieu. Nari mana leuwih kumaha? Ayeuna teh geus kabeli motor mah geus eureunana ngadepona. Aing udat jeung mana? Aing mah ngabejaan. Puyang jeung aing kana yang di. Sia mah. Yo, siapa tekop nempo baturan ke maju. Ye. Cara moal aing mah. Yo, geus cicing montong sia mah dibecaan teh batu-batu teuing atuh nih hese teuing. Siapa lihat? Geus Tapi siapa Yosep? Aing itu dulu kan. Kunyuk sia mah. Heukeun anjing sia rungkat geura isukan mah. Anjing teh hancakal ku aing bejaan. Kunyuk teh suka aing mah ngebatu kitu. Bejaan kudu bejaan adeulekeun isukan rungkat anjing sia jiwong lah. Duh. Untung kamari ku aing didepokeun duit anu 2 juta na teh sasa meuli motor. Kapan tah aing maksuin deui. Si Yosep eta keukuh ka aing ulah deui ku aing didepokeun. Iri saya teh mah degig jalmana anjing ulah we aing kadele beunghar teh. Ayeuna aing pake meuli naon ieu nya euy. Motor enggeus. Oh, ku aing pake meuli imah. Karena aing can gablek imah nu kolot aing kumaha ke boga pamajikan teh gablek imah acan. Aing kudu ngontek di si Ogi ai kieu mah euy. Si eta pan calo segala rupa. Sok aralus barangna teh si eta mah euy. Jalmana rada jujur sakitu. Ogi. Saanu nelpon deui ya. Si Jiwong nelpon ya. Naon deui ya? Halo, assalamualaikum Ogi. Halo. Waalaikumsalam. Urang aya perlu deui kasorangan. Kumaha ya? Ye. Urang butuh imah ayeuna mah. Oh, siap. Urang kadinya tuh. Ayeuna urang kadinya. Heeh. Di daguan. Ka dia aya nanya. Ya, siap. Di daguan ya. Yuk. Waalaikumsalam. Hihi. Aing mau ka ibu kasih Yosep. Kewe geus aya imah lah. Terangan. Kumaha deui ya? Kieu urang teh gi euy. Ma, Urang butuh imah. butuh imah nu harga sabaraha? Budget 100 lah. Oh, serangan boga budget 100. 100 juta nu sawarena pan aing keperluan deui. Boga maneh? Aya euy urang lumayan lah budget sakitu mah halus kene mulus ya imah. Nyalah, da percaya aing ka maneh mah aing geus moal tuar tawar pokona mah kasorangan mah. Aya urang kemarangan hiji deui imah teh ya. Hiji deui. Heeh. Oh, berarti pemarang-marang cak ini. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Jadi iraha teh urang bisa nempo imahna. Kaya naga hayu, Pak. Ya pertama mah lamun ayeuna imahna kapake ke urangnya. Nah, urang langsung diduitan biasa ditransfer. Atuh ayo ewang ngilikan lagi urang Ya atuh. atuh Deket ya? secepatnya. Ya. Apa lihat tuh ngaran aing duit. Kalau Beri duit beak. merenya. Biasa we. Cina. Aing bisnisna ya nama. Pokoknya mah aki-aki we sorangan mah ulah paham lah. Moal bisa. Bisnis we mah teh. Tah, ieu imah mah. Kumaha kapake teh ya imah. Lamun tampilan luar mah aing oke ditayus mana Tah, kieu kaya imah nama sakieuna. Nya hargana sakitu pas. Kumaha ya? lamun tampilan luar mah kapake ku aing teh gitu. Nah, sakieu malah halus kene sih cek urang ge. Ngan meureun aing hayang nempo ka jero atuh sia mah. Tinggal deh Luarna alus jerona juga kandang mermot aneh. Walah, kuncina imah wa. Tah, ieu jero nama kieu ya. Tah, ieu kan barangna loba kene dia can dibawaan dia teh. Geus ngareuna ge kapake ku aing. Yo, geus rek kieu. Ma, Sakalian we jeung barangna udah dibawaan. Ku aing dibeli. kabeh wae teh jeung barangna. Udah kagok semek diunjalan kumaha da loba ieu teh. Heeh, nama. Tadi lagi lamun aya macana kita dijual jeung barangna. Ya geus sakalian. Pemerenan wayahna jeung barangna mah hargana. Yo, maneh mah da ieu teh hese anjing nu meuli teh loba tatawaran jiga aing mah pada we aing mah kerja di Sultan. Ieu bae ku aing 100 juta tah jeung barang-barangna sakalian gitu. Tambahlah eueuh kitu. Yo, Gi.
Hese mana mah ngaran-ngaran ayeuna nu bebelian teu tatawaran jiga aing. Aing mah geus teu nawar 100 juta ieu geus kapake komplain aing mah. Teu nanyakeun cai, teu nanyakeun naon hanteu aing mah. Ngan ku aing di duitan 100 juta enak ya. Sok pikir-pikir ke mana. Tong segede-gede teh mah bati teh geura. Iya, ieu kayak mah batina leutik. Bari mah halus keneh barang ge tuh wareu teh keneh sakieu mah. Mojo sakieu 100 juta mah jeung barang-barang geus baru kieu atuh mah. Lainnya ieu teh duh. Besok kieu ku aing ditransferkeun. Ka geus bae lah atuh. Ah gitu dah maneh mah. Geus bae lah sok. Aing jeung urang mah Lumayan. pangke bisa aing bagian meuli kapal terbang heuh. Pasti ka maneh deui aing ge can kapal cai. Aya di aingna barangna. Ah gampang ngaran calo mah naon wae ge aing jadi duit. Gampang-gampang. Nomor rekeningna kamari leuy. Kemari Ku aing kirimkeun ya. Tah, besok kirim nempo 100 juta tah. aya teh aya. Heeh. Yang ngakeun barangna ya. Yang heueuh atuh. Sing awet nu ngeusiana. Ai Ah. bisi ruksak tinggal dihadean deui. Heeh, doa teh kitu sia masing awet nu geusieuna jeung mana kuncina? Tuh ngegantung mah Ieu betul. Soalna mau diantarkeun ku aing. bae kegeoyan yang ieu urang berenang. Nunya. Sami-sami tapi eta bisi butuh naonan bejaan dewe. Apaan heuh gampang cai aing kayak meuli kapal terbang, kapal cai sih mau pake aing. Heeh. Teh bisa enon teleponnya. Heeh, ieu nomornya. Oh, sami-sami. Yuk. Heeh. Nah si Yosep tumbennya yo kabeh dieu si kuplok teh. Biasana geus suhol wae jalan dieu. Aing aing nembongkeun aing geus meuli imah ya ladang si kakek. Daguana ku aing jadi lah. Si kunyuk Yosep daging kutu kupet sia eta mah. Najis aing nu aing beunghar teh. Kunyuk pendek ku aing ayeuna ieu. Aing rek ngabuktikeun ka si Yosep kutu kupet kunyuk edan jelema teh. Aing kenang ada kode kamari ya kene saya imah si Yogi untung teh aing terwujud ku aing depokeun dia kamari teh aing boga sesa teh 50 juta sesa maksudnya meuli imah teh ku aing ini ke depokeun 10 aing bakat ku panas tuh si Yosep ku aing berarti ayeuna betna langsung we gede euy sok buat kek anjing goblok 10 juta sakya monyet nu aing boga kena 40 juta mun hayang kacokot nu 10 juta na berarti aing ngadepok 20 juta ya anjing panas sarudang aing si Yosep punyuk da anjing mah panas wae kutu kupret 20 ku aing beuikeun ku aing anjing cing, nah kau jual kene wae, weh, cing, sudah 30 juta, aku aing cokot 20 juta, sepenuh, ganti poin pada si Inces, nah langsung asup, berikan ku aing, tereh anjing, tereh JP-na. Cing, cing banyak, kunyuk, banyak kabeh emang, aing kumaha ya, anjir, aing nggak bisa ngabalikeun deui ya mah, napun si Ogi, aing jual motor lah, oh, Gi, di mana mana? Oh, yo, kadieu sakedeung. Lu geus ka aing nyari tanah di dieu. Luat. Di daguan, secepatnya aing mah. Yo gini lelaki ieu teh. Oh eta tah. Ieu. Woi. Kadieu sakedeung. Luat. Aing sok leutik gitu. Yo. Kamari aing meuli motor ti maneh teh sabaraha kamari teh? Genep. 6 juta heuh. Heeh. Yo beli deui lah. Nah dijual deui. Ih, aing kerep lu ya. Mana nu kemari meliti urang? Apaan heueuh aing meuli ti maneh teh geuning nu teh heula. Sok ayeuna beuli deui. Dijual deui ke urang. Heeh. Islah 4 juta. Ku enak transfer. Anjing, tuh kira-kira sia Maryogi. Manggeus dipake di dinya na lah. Kira ku aing dipake nangan sakedeung ai sia. Lah ada kapan anggar kurut make. Geus sok ya. Erek sakitu urang transferkeun. Anjing ai maneh. Geus kieu tuh.
5 juta we tah. Kok kayaknya opat. Ih, anjing babaturan dari gigi ya aing keur butuh mah. Heuh geus kajen teh lah. Pendatang Juta. mak isi pakai kuda itu nama motor. Kan nomor rekening mah kamari aing bisa ngirim geuning. Oh, Sok guat. tah. Ya bagus asup. Mana tuh ieu na? Kuncina? Oh, nya kunci STNK. Tapi ku aing lamun ieu mah dibeli deui. Dogona sakedeung. Heuh. Gampang. Ya Jung. Ku aing telepon deui. Heeh. Nuhun ge. Sami-sami. Ku aing langsung depokeun deui ieu mah euy. Si kakek deui euy. Ya aku tuh merean keneh wae. Aing geus beak 50 juta. 4 juta kabeh lah. Paling langsung bet gede dan wah udah aing mun bet detik mah tuh ada elena geus 50 juta bieu. Terus aing langsung beli 4 juta lah. Tembak atuh sia teh. Anjing, tembak kunyuk. Anjing. Kocok deui wae ieu euy. Si Obi kan nepi kitu nya. Telepon deui ku aing. Ye. Oh. You sia ka dia desa kudu guat. Guat. Udah kuat. Sio. Aon. Ka dieu. Untung sia can nepi. Masih ka di mana bieu? Aing keur ngilikan motor ka ge. Oh, can nepi. Ya. Naon? Iya, imah ya. Ku aing dijual dewe ka maneh? Dulu atuh geus dijual deui we imah. Sok ge kayak gampang pokona mah lamun ieu ku aing dileuwihan deui lah. Kemarin meuli imah teh yang sabaraha sih? 100. Tah 100 juta berarti geus kajen 80 we aing mah. 85 lah aing. Anjing sia Ogi. Geus 85 pengisi pake. Aing es genan cantik Brasia mah. Udah tuh geus dipake mah wayahna eta mah. Anjing. Mah geus 85 transfer kena enak aing. Tapi aing ngilu lah diuk di dieu. Heuh mah pake naon ni sakeak-sakeak duit teh. Pan aing keur bisnis teh mah. Yo, konsina ya. Kualitas kunci ya. Aing jeung seunah naon di jero ge. Anggar barang nu kamari keneh. Tah, kuncina bawa sok transfer ka dia duitna. Wah, Tadi nuat atuh Ogi. Tah, tadi. Salah dia. Nuat Gila. Tah, eta 85 juta. Heeh, geus aya. Yo. Aing milu lah diuk di dieu maneh mah jeung wae ka mana heula. Pentu mau motor lah sama Anjing, nuhun untung sia can jauh Ogi euy. Aing yo lamun diisukeun tarawaras bisnis kieu mah. Nah, aing bisnis naon aing mah? Terus mana mah tong hayang apa jeung di ditu. Beunghar nu segala dijualan. Itu kan bisi beunghar kabeh jika ditu indit mah. Enggak. Lain detik deui. Heeh, nuhun ge. Tah, aing tadi teh berarti geus eleh 54 juta. Lamun hayang menang imah di jeung motor berarti ku aing kudu depokeun kabeh ya mah. Daek teu daek ieu mah spekulasi. Hidup itu penuh dengan spekulasi. Lain spekulasi teh. Aing teh kana banget ieu sep euy. Hayang ngacok kok aing ku sukunyuk eta. Komun apal aing rungkad. Nah, kirimkeun we tah. Ini rada lola aing ngedep 85 juta mah. Kagok aing kagok senol ieu mah. Nah, ieu dina JP-na anjing geus teu kahitung ieu duit miliaran. Si Yosep naik ku aing dibeli. Asup we. Aing belum sabaranya. Meuli heula anu 50 sekaligus ku aing. Tembak atuh kunyuk. Tembak. Anjing. Anjing, 135 juta di kumaha ieu aing. Anjing, depok ku aing lah. Ku aing belikeun langsung tah. Set. Tes. Anjing. Berarti wae aing. Do. Anjay.